Bohong teh bibit daripada seluruh permaksiatan. Lamun jelema geus teu bisa geus dininggalkeun ka bohong, salamet ka jeung hukum aja. Bohong ieu bahaya bohong. Teangan babaturan urang nu ti loka bohong, teangan. Urang teh dititah kuari wa kunu masadikin. Umumna kuari teh jang urang sing araya marane kabeh kudu babarengan jeung jelema anu balalener kabeh. Bener teh dina tilu perkara, niatna, ucapna jeung pagaweanana. Neangan kuari jelema nu niat, ucap jeung pagaweanana bener sehingga predikatna shodikin. Mun aya barengan teangan kuari di mana? Di Belaraja aya eueuh. Di Cisoka SPT Sepatan SPT disingkat ku aing. Di Bahuk. Terus ka Tangerang, nyebrang atuh ka Bandung, nyebrang atuh ka Garut, nyebrang atuh ka ditu ka Ciamis, nyebrang Jawa Tengah, nyebrang Jawa Timur. Neangan shodikin nu niat jeung ucap pagaweanana teh pas. Perintah Allah barengan mun aya. Ayalah hiji dua mah. Niatna lillah, ucapanana ulah bohong, pagaweana ulah hasud. Lempeng ka Allah barengan ku urang. Moal can caya ngabarengan nu kitu. Moal can caya. Sabalikna shodikin mah berarti kadzibin jeung hasidin. Urang makan gok ieu kadzibin, gok itu kadzibin, gok ieu hasidin, gok itu hasidin. Hese urang boga partner di politik anu shodikin hayang babarengan ngajungjungkeun ulah nagara heulananan ieu bae heulananan sadesa atawa sakecamatan atawa sakabupaten. Neangan batur urang shodikin jang demi utuhna jeung luhurna majuna kabupaten. Teangan batur urang nu shodikin tek ceuli anjing. Ceuli aing mah ulangan dua. Ceuli anjing. Teangan jelema anu bisa dipake babarengan di politik jaga jungjungkeun sakabupaten ulah sanagara nu pangkat shodikin. DPR teangan ku sia DPR anu shodikin niat ucap jeung pagaweanana bener-bener lillah. Teangan maneh jang bener-bener ngarancang daerah ulah wakaf pusat heula daerah bae heulananan DPRD teh singkatan tina tah aing mah lurus bae dewan sia goblok. Teagan anu niat ucap jeung pagaweana shodikin baturan. Mun aya baturan kunu ma'ashodikin. Partner dagang ieu urang teh ieu kuari Pak Belit dedengnya, waduh cenah kiai 3 miliar abdi beak tadi nama aja bagus cenah kabelah dieuna. Abdi beak cenah 10 miliar jeung si eta teh tadi nama aja bagus ka dieuna bebeakan abdi. Kabelah dituna ieu nu kuari nu laporan ka kula bagian nu triliunan moal dibejakeun ieu ngaranna bangsa Indonesia warga Indonesia anu triliunan nu hayang kembali deui sabara urang ye minta doana ke cenah kiai lamun hasil dibere teh hayang aing ngadoakeun moal aing induk mere mah mere bae teh kudu kikituan atuh aya aing kudu digawe heula embung aing sia triliunan ongko induk mere kudu digawe heula aing bong aing dahareun ambalayah di imah aing bila perlu cokotan ku sia teh dahareun aing dibalikeun ku aing sia. Sabaraha aya 4 jelema nu jelema di Indonesia duitnya triliunan mebas di si A, mebas di si B, mebas di anu triliunan. Masya Allah. Kunaon eta? Karena meureun teu jujur lain shodikin. Geus puguh proyek. Neangan coba nu jujur. Kiai nu jujur, kiai. Wah saya jasa.
titipan duit sholawat bae kuat mandeg. Aduh. Segeteun meureun nya. Aduh. Ulah tangga atuh sia kanyahoan ke. Dia ngadu jujur teh. Masya Allah. Geus eta mah jauh teuing politik, ekonomi, itu di kalangan ustad jeung kiai dia ngadu jujur teh hese aya namangan hese. Suami istri ge hese, luar biasa. Salaki nenden duit di mana bae kanyahoan. Lumantak hebat predikatna, kalau kita punya istri harus yang bisa cari uang. Hebat eta. Jadi enak sama kita, ternyata horenganan hebat. Pak majikan teh bisa cari uang suami. Ditedeun di mana bae kanyahoan. Tah ieu Gusti Allah. Barang disedek-sedek ka pamajikan atuh salakina ieu teh jujur. Sarua bae hese kana mere duit. Ya kami ge cenah lamun dibere duit na babari mah moal kudu maling. Lantaran salakina hese jasa dipenta sakali teh mere dua kali teh mere. Ya otomatis dibobol. Saruana berarti kan. Di mana ya kejujuran teh di mana? Mantak naon atuh nembrak-nembrakeun teh Neng, ya hasil dagang teh menang sakieu. Ieu ditenden bae di dieu nya, aya kebutuhan urang pancekolot ge dunia mah tatalang raga nya Neng nya. Geus ieu mah urang di dieu bae, urang simpen tiis kan kana hate. Atuh ieu mah lain ban. Dibikeun ka pamajikanna, meunang mah 1 juta dibikeun ngan 200. Pan pamajikan ge ngitung nya ada ge boga kalkulator kan. Tuh, aju dibere ku salakina, sekali saanu. Aju kok minta deui bae kan salaki ge ngitung. Kamari kan dibere 1 juta, kamari dibere 1 juta. Kamari kok ieu geus minta deui bae? Ye, ieu mah penjahat ieu mah. Tuh bener kan. Teangan sodikin di imah tangga. Sodikin teangan di imah tangga sodikin. Tuh, sia dititawa kunu masodikin. Sing aya anjeun bareng jeung sodikin. Lain si sodikin ngaranna. Balaya tah mah di imah sodikin mah. Pugu si eta pangacona malah mah. Sodikin ese. Urang tertarik hayang bareng jeung sodikin neangan sodikin. Nu mana? Masya Allah kan. Kos kumaha kiai anu sodikin teh ye, kos Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani contohi baheula inget kadinya bae. Ketika manehanana berangkat ti negara Jailan dek ka Baghdad, dipilukeun ka kopilah dagang indungna. Nenden duit dina kantong belah jerona handapeun kelek didinya teh 80 dirham dijahit didinya hiji letek ulah bohongnya anjeunnya ka anakna deuk kumaha ge kade amanat mah geus ulah ngabohong titik sakitu salamet maneh jeung bakal jadi jelema luhur mangga mah berangkat kejadian di jalan garong dak dijeg ditanya ceng gimana sih jalan mau naon maneh mau duitnya nah kepercayain sebagai sia mau duit tanya deh ku saurang ceng siat di mana sih jalan sangaran sih Abdul Qadir mau duit sih nya aya cenah di dieu ye udah bebejak itu kan aneh mah. Percayain. Semua duit. Sebenarnya semua duit 80 dinar gitu kan. Dah, itu gede sia 80 dinar. Katilu kali ditanya ngaku keneh bae. Cek eta garong teh teu kaharti aing mah. Menyaya jelema ngaku ditanya ku garong. Coba deuleu. Dibelekeun. Belah mana? Mana di dia? Nang Makula. Teu ngabohong. Nang Makula cek keneh teh. Ini naon nih maksudnya? Di dia. Iya teh jang bekal naon? Bekal masantren. Deuk mana sih masantren? Deuk Baghdad cenah teh. Teh ieu dibekalan ku umat asa di besaya ngelos. Cek garong kiamat sih heran. Eta keur cari tahu ngomong urang we ka arti. Pan sia mun dikerenkeun teu ngarti sia mah. Ya ngomong bahasa urang. Ayeuna laporan ke kepalana. Bos,
aya budak ditanya ngerembel bae. Ngerembel kumaha? Teu aya dingjing haling, nya nama teu aya nu sumput-sumput. Ieu kabeh mah ditanya teh kan nyara rumput kabeh. Ieu mah henteu. Jujur jasa cek bohongan. Coba panggil ka dia. Panggil ka bosna. Ya, biasa tenang we, kada mah tenang. Saya siangaran, Abdul Qadir. Mana? Jalan. Bener sih mau duit. Awak. Mana duitnya? Taya. Berduit 80 dinar. Eta menang saya teh nenenya emak. Sia kunaon ieu bisa ngaku bae kos kieu cak emak ge ulah ngabohong. cak raja, cak bos dah. Goblok budak leutik teu ngabohong aing ngabohong bae. Terus kana sehatan kan. Ya bener ieu budak cek cenah ku nurut-nuruteun ka indung. Komo ka Allah ieu budak ieu. Aing mah ieu ngabohong bae ieu. Umur geus sakieu geus wisan ngabohong keneh bae. Dagang ngabohong keneh bae, segala ngabohong keneh bae. Tungtung nama lain ka itu ka ieu pan ieu ngomong. Bubat babet ieu ngomong ya. Ya Allah ya Rabb. Nah, ieu akibat sia ku bisa kasih diamanatan ku umat teu meunang ngabohong. Tah pangkat sodikin budak keneh harita teh. Geus bisa nyana naklukeun garong saloba 12 garong. Langsung cek garong teh aing geus milu bae masantren jeung aneh Abdul Qadir. Ye, ulah atuh, kena masing-masing bae sih. Teh aing milu bae jeung mana ka mana di masantren aing milu. Ya tuh ayo bae masantren ieu babari cek teh kudu make uang miftah santai. Tuh pan yayasan kasinggung we tungtung nama. Ayo atuh berangkat kabeh. Masya Allah budak lantaran nurut ka indung hakikat nama ti Allah teu ngabohong geus jadi pangkat sodikin geus bisa dakwah ngadakwahan garong keledegan dari adi wali kabeh nu 12. Je bener mantak zaman Kangjeng Nabi ya Rasulullah Muhammad Baduy datang. Naon kula irsep ngadenge perkembangan Islam nu disiarkan ku anjeun didakwahkeun ku anjeun tapi karesep kula ieu bisa ditinggalkeun andai kata karesep kula ieu dimeunangkeun kula deuk asup Islam naon karesepan heje ngombe sajeng apa iku ngombe sajeng minum arak abdi meresep jasa. Dua nomor kaduana zina. Tilu nomor katiluna judi. Eta mah geus ka hobi abdi. Tah lamun teh mah eta nu tilu dimeunangkeun di Islam. Abdi rek asup Islam. Atuh masalah cek Kanjeng Nabi. Ayo kita asup Islam. Asup Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amanat naon Gus? Hiji bae nu tilu mah sabodo cak Kangjeng Nabi tapi latakin ulah bohong. Sakitu bae guys. Oke, tenang geus gitu. Langsung jan aing Islam cak cenah ku Kangjeng ge meunang, arak meunang, zina meunang, judi meunang, sapira ulah bohong. Ya tenang cak gitu. Tah begitu nyana ku babaturanna ditanggap, aju dibere minuman. Ngahulang lamun aing minum aju ditanya ku Kangjeng Nabi sedengkeun ieu kan haram aing mun ditanya sing nginumnya sedengkeun Muhammad mah nyahoan bae kara aing ngabohong sedengkeun ulah ngabohong mong jagieuna mong aing moal nginum aing mah mun bisi kanyahoan ku Muhammad aing ngabohong sedengkeun amanatna latak dicekeun ulah ngabohong datang ka hiji tempat deui weh masyaallah perek. Ya Allah, ublag. Zaman ayeuna mah naon ngaranna? Naon ngaranna? Siapa capetang jasa? Giliran kos kitu bae capetang. Masya Allah, karim. Nah, begitu disadiakeun, ya meunang ieu cek Muhammad kieu cenah. Tapi ke aing lamun ditanya Ji. Aing lamun terang-terangan atuh pan di agama teh meunang. Aing lamun ngalaksanakeun haju ngabohong pancak Kangjeng Nabi gitu teu meunang ngabohong.
dan selanjutnya sampai judi gitu kene. Akhirnya dengan kearifan Kangjeng memberikan instruksi letak di ulah bohong. Jadi kabeh beres. Bohong teh bibit daripada seluruh permaksiatan. Lamun jelema geus teu bisa geus ditinggalkeun ka bohong, salamet ka jeung hukuman. Bohong ieu bahaya bohong. Teangan babaturan urang nu tilok ka bohong, teangan. Nu tilok ka bohong nu mana coba nyaho. Hei. Bapak ngebohong ke anak ngebohong ke bapak. Masya Allah bos, karelasi na ngebohong gitu kene relasi ke bos na ngebohong, anak buah ke bos na ke anak buah na, pejabat ke anak buah na, anak buah ke luruhurna kabeh nu teu ngabohong. Anak buah ke raja anak ngebohong, raja anak ke anak buah ngebohong. Ieu mah perkumpulan perbohongan kuari di mana? Di mana kuari anu teu ngabohong itu hayu coba. APBD anu asup kemudian dibahas diumumkeun eta teh sabaraha anu nyesana geus ngabohong keneh bae memeh diketok palu APBD teh kapan suntikan aya guntingan aya sundatan eta geus bohong keneh bae tanggung jawab tah ge bakal di akhirat. Sabodo teh urusannya na kula mah keur ngaji mah. Ngan jelas kos kitu. Nyanyahoanan cenah kiai. Aing nyaho goblok. Ajar nyanyahoanan. Sia ku aing dibedil sia. Emang aing teh nyaho. Tanggung jawab. Hayu sia. Je parangsana. Nya. Ieu mah cerita bohong. Proyek dan lain sebagainya geus teu kudu dicaritakeun sia leuwih capek tambatan aing ngeunang di sia bohong. Mana batur urang nu teu ngabohong? Hayu mana batur urang teu ngabohong? Termasuk yayasan eta ngabohong bejana deuk galuhurkeun agama lain deuk neangan duit asli nam kuari jana bisa ngahelak engke di alam mahsyar sia deuleukeun timbanganana lain dek kaluhurkeun agama duit nu matak dipasinikeun eureun eueuh si ieu dipasinikeun sebab eta mah proyek pondok pesantren yayasan teh ieu ribut duit masalahna lamun lillahi taala malebutkeun ya pimpinanana direkturna pae bapana pae anakna ribut perebut yayasan. Pasantren nanti lo kayak diributkan, lo saya bisa ngaji mah pagahan, kusia lo. Ayo, ayo ngaji kasia, saya bisa mah lo. Pasantren makan kos gitu. Ayo, coba sia. Buat cerita itu bisa minggir atau sia. Bukan pasantren begitu, yayasan malain. Itu mah sebuah perusahaan. Pasantren teh naon teh aing direkturna, pokokna mah geus diatur ku aing manajemenna. Berarti kan aing pasantren. Ngaku sia, ayo. Pembohong kan berat. Aing mah lain deuk ngagorengkeun yayasan sadar bahwa eta teh kos kitu. Sadar oh ya minimal 73 nya istighfar sapoe. Lain sodikin deui kos kitu teh. Ye cenah kiai pugu di lembur kurang mah bogan haji sodikin. Tampiling habak haji sodikin kos kitu. Haji ku jadi tampiling aing bede nu jeung. Boloon siapa aing mah keur ngaji. Datang nampilingan haji sodikin buku tekaru lah iya wa kunu masa di lalagaan dia tapi kurang direnung jaheunya hese saayat pendek ayatna tapi hese kurang dilaksanakeun sing aya anjeun kabeh na sodikin baheula sodikin teh Kangjeng Nabi ngeunaheun baheula sodikin teh sahabat anu opat jelas di tafsirna baheula sodikin teh loba sahabat nu saya baheula sodikin teh tabiin ambalaya baheula sodikin teh wali wari sodikin mah anu dititah wa kunu ma'as sodikin teh urang teh hayang nalikeun diri jeung para sodikin dititah nalikeun diri dititah melibatkan diri jeung para sodikin anu mana ayo coba wa kunu ma'as sodikin ase
Ya Allah ya Rabbi. Tuh. Tadi kan jelema arif Kangjeng Nabi cukup la takrib berarti kan ulah bohong. Tuan Syekh Abdul Qadir ieu contoh nu geus real bae nu geus biasa ieu mah nu geus biasa. Tuan Syekh Abdul Qadir henteu ngabohong geus bisa dakwah budak keneh. Masyaallah karek. Kuari diceramahan ku kiai gak bual-bual terus bae. Ulah teu nurut atuh kiai lagi pembohong. Ulah sok kasinggung sia. Ieu mah batur heulanan, geus ge termasuk pembohong. Urang kabehan ieu maksudna ya Allah ya Rabbi SST. Sedikit nu mentak teu berhasil ge dakwah di dunia lantaran urangna gede bohong gede bul. Lamun teu ngabohong atuh insyaallah Islam ya'lu wala yu'la alaih. Lamun teu ngabohong al Islamu ya'lu wala yu'la alaih asal ulah ngabohong. Bari mah Islam ngabohong. Jadi ulah disalahkan hadis Kangjeng Nabi. Itu cenah hadis Kangjeng Nabi cenah al Islamu ya'lu wala yu'la alaih kok cenah ieu malem pembae siana tukang ngabohong goblok. Ngalahkeun ka Kangjeng Nabi awas ya kun dirantes sia. Ayat aja lama ngomong cenah Islam ya'lu wala yu'la alaih kan komentar kula sok maca tah. Yang beli jengkol di pasar tah ya koran dibaca ku kula huruf jengkol. Nah hina ieu ka ucapan Kangjeng Nabi. Atuh siana nu ngabohong. Okos dina Al-Qur'an. Salat eta tanha anil fahsya'i wal munkar. Ngajagaan fahsya jeung munkar salat eta. Tapi ternyata salat mah salat tapi fahsya jeung munkar mah ambale atuh siana korupsi bae goblok. Ulah nyalahkeun Al-Qur'an, nyalahkeun siana. Jadi mun bener mah salatna cara kiai-kiai nu bener, cara solihin, cara wali, atuh tah sanil fahsya'i wal munkar. Atuh ieu mah ye. Tuh, ya wa kudu ma'as-shadiqin. Mana shadiqin? Mana nu bener? Niat, ucap, pagawe. Ya kiai diondang magahan ngaji ku raja, magahan anakna nu geus biasa bae dongeng. Kiai unggal isuk magahan anak raja. Dihasudan ku kiai deui piring atuh pasentrokna jeung piring deui. Kiai sial sia teh kiai kapake ku raja tungtungna mah kadeuleu bae bangunanana segala rupana. Aing henteu. Padahal mah pinteran aing, tapi kan urusanana lain kos kitu. Urusan kapake jeung teu kapake mah. Nah, ku hareuy sia. Ku aing sia. Awas. Kajen ku kumaha. Dihasudan ku kiai nu teu kapake teh raja. Urang sok macem-macem da ka kiai eta mah. Ai di dieu mah di kerajaan ngomongna bagus, di luar mah ngagorengkeun. Ah masa sih? Ya, di luar lagi pentingnya jadi istana bae tuh. Dihandap geus nyara nahuy. Cek raja teh masa sih jelema sok ngomongkeun anak bisa ngaji kan kiai anu ngadidik beneran ikhlas anak jelema muridna bakal palinter. Kiai mah asal ikhlas, mungkin sok harayang jadi ibadah eta tanda bahwa kiai teh ikhlas. Lamun kiai teh ikhlas, engke gadituna teu hayang ibadah, tah cirina teh kan jadi anak alhamdulillah darek ibadah kula ge aing berarti babari ngomong kos kitu mah. Hayang nyaho isuk gara kiai. Eta tuan raja. Isuk kumaha? Deleukeun tuh isuk panggil ku tuan raja. Coba. Ayo. Bener bae isuk teh isuk da begitu deuk datang ka imah raja deuk ngaji ngagahan anak panggil heula da ku babaturan kadi ih kunaon deuk magahan ngaji sakit heula ka di dahar di dahar mah di dahar geus imah bersyukur kula ieu babaturan jeung teh urang dahar heula di aya tuh demi friend waduh pohara ya ayo lagi demi teman bae dahar darah kan diberena jengkol, pete, bawang bereng, bawang putih nu bau-bau bae gitu. Ye, atuh akhirnya ya dah kan rada kaambet. Eta ge jadadar teu pati hayangan demi babaturan we, demi friend akhirnya beres ka istana. Datang ke istana dipanggil ku raja. Tat gede. Lantaran nyana tas dahar di babaturanana emang ngahaja. Aya otomatis dahar kan kieu bae. Tuan raja besi ka ambe. Mana kamu? Ditanyaan mana? Ye, bener. Oh, ini berarti budak ka aing ngahareup kos kitu.
Wah, beres sih Ustaz di kajian kuku. Das. Langsung beres surat. Suratna dia. Surat ini kalau sudah keterima oleh Algojo di satu tempat maka harap Ustaz ini harus dipenggal lehernya. Surat akan kos gitu. Tad, beres makan ngaji nak, beres. Ya, bikin dianukan ayatah kecamatannya. Ya, bikin surat. Insyaallah. Yang nama itu tenang we, pasti hadiah cek deui. Kapanggih tah kudu hasud tadi. Tad, saya geus balik. Jadi amanah tahun itu raja surat itu. Jangan aing bae cek surat gua. Masih dia. Atuh ulah aing nu ka mana henteu aing bae. Aing pokona geus tanggung jawab soal suratna sia makan teu wau ka kecamatan eta mah aing makan wau jasa. Geus teu urusan aing we. Geus atuh ku siapa eta? Geus langsung bae ka ditu. Nya geus seheotan we hadiah ya hadiah. Mantep bae. Masyaallah. Dibikeun nya nana istirahat jadinya. Ada geus kieu. Dadaguan keluar duit. Pasti gede sakira teh. Bae dibajak ku Algojo teh. Nah, masuk. Kenceng amat. Sesuai dengan keputusan raja. Siapa yang membawa surat ini dan telah diterima oleh saya sebagai Algojo, maka tidak bisa dihelak lagi dan diemit lagi ayamitan dirinya. Ini harus dipenggal batang lehernya karena melakukan hal-hal yang tidak disetujui oleh raja. Hah? Lain dia, lain itu penggalan. Hampura ieu mah nu babaturan teu bisa. Ieu mah nu babaturan ngan kukula tadi teh dipangdata teu bisa. Maneh nu bawa maneh nu kudu dipenggal. Waduh, budak. Asup kos kitu. Langsung dikerek. Kerek, penggal, seser. Jadi tadi seser, kemudian si etat kulitnan kulitna kita diasupan tapas, bawa ke istana. Seser, kabeh, sian, dagingnya piceun, bawa ke istana. Begitu datang ke istana, raja dele, pan si ieu? Lah, kok begitu teh ieu? Si itu mah kiai anu bener teh tadi anu bener tuh. Biasanya magahan ngaji deh, lipnya berabeja berbaaba. Raja heran raja. Ya, si anu dibere surat si hirup. Dia aing mana kabunuh dia kabunuh sia. Emang kumaha kitu tuan raja dongeng didongengkeun seperti tadi. Sodikin maka jeung kumaha ge ku Allah ditangtayun. Jelema du bener niatna ucap jeung pagawean gua jeung teh dek dibunuh moal bisa. Si itu hasud padahal mah kakarak ge anu sakitu doang tetep bae si eta bae nu kena mamalah. Tah ieu urang teh ku ari dititah wa kunu ma'asodikin. Barengan ku mana sodikin mana sodikinna gua. Cenah kiai anu puguh duit aing ge katilep punyana. Insyaallah. Ente cenah kiai anu, enggak kiai anu minta tulung ka aing, nya anak mobilna teu anggeus kreditanana. Mana sodikina gua? Nah, ieu teh dititah ku Gusti Allah ulah tinggalin berjuang baheula teh jeung Kangjeng Nabi khususna. Kabelah nama setiap perjuangan ulah tinggalin libatkeun cangredkeun diri urang. Jeung cangredkeun talikeun diri urang ma'asodikin hiji ittaqullah sing sieun ka Allah dengan cara ninggalkeun berbagai permaksiatanana usahakeun ku urang maksiat teh tinggalkeun berarti kan urang kudunya hobag-bagan syariatna hiji nomor kaduana cangredkeun talikeun diri urang jeung para sodikin sebab etalah anu bakal ngalempengkeun jalan urang menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ulah salah deuleu kumaha hate saha ieu teh anu bisa ngalempengkeun ngajak jalan lurus ka Gusti Allah. Tuh ditaros deui sawareh ulama teh sodikin di akhir zaman teh anu mana sodikin teh anu cek ucapan Kangjeng Nabi saur Kangjeng Nabi innalillahi ibadan sanyana Gusti Allah teh ngabogaan hamba
anu yagbituhumullahu yaumal qiyamah dipakai kabita jaga di poe kiamat teh resep amat eta teh resep amat padahal mah waktu di dunia nama cumplang campling saha eta teh jelema anu bener-bener cinta ka Allah min ghairi malin min ghairi amwalin wala nasabin lain harta jeung lain turunan hiji bae cinta Allah jelema anu kadeleuna sangat sederhana cumplang campling tetapi jadi penegar dunia anu manehanana hiji di jero hatena ngan Allah hungkul teu aya hartaan teu aya turunan teu aya kaagungan teu aya nanon hiji be Allah ta eta teh sodiki teangan jelema anu bener-bener komo bagahan ngaji lillah komo atuh jelema bisa ngaji lillah nu eueuh we unsur-unsur duniawi dah lamun geus kapangi ku urang kos kitu tuturkeun eta sodikit kunu mas sodikit ku ari hese urang babarengan jeung kiai seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan haju bae ulah kana deuk rencana ieu saurana naon nyeun deuk nyeun yayasan hareudang teh di barenganan hareudang lain sodikin teh mah aya deui henteu nyeun yayasan mah alhamdulillah cenah kiai anggo dibere ieu maji dibere jala lembar ku Allah maju hayang ganti mobil doang ieu leutik teuing ieu R3 hayang R8 hareudang anu dibarenganan teh hareudang ya Allah ya Rabbi nuduhkeun can ka arah Allah tetapi pepentahanan geus loba ya Allah ya Rabbi sodikin teh hese tara pun tah penta tara ieu itu dibere batu mangga henteu bae henteu jadi kebenduan nu penting ieu urang bareng ngluhurkeun agama Allah sabisa-bisa urang sakitu tawakunu ma'as shodiqin jangan di akhir zaman dititah ieu hiji ittaqullah sing-sieun ka Allah dengan cara takwa ka Allah tinggalkan berbagai perbasian urang moal kebal hirup di alam dunia moal kebal jasa tiap minggu anu ngaraji ka dieu teh lamun ditampung mah meureunan terus bae Fatihah ngan kukula bae di Fatihan geus masuk-masuk jaloba teuing tah nu maraot gigi haji kieu idim tah maot oreganan teu katarima kukula teh surat masyaallah di mana gaok orang bacakeun Fatihah jeung Abah Haji di mudah-mudahan diterima amal ibadahna dihampura sakabeh dosana itu dicangkeun jeung dilegakeun di kuburanna bi barokati umil Quran Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin baheula keur di dieu sok di dapur bae bareng jeung Abdul Karim Besan nya nama di dapur bae masak mabruk ilmuna loba naon kitu murid alhamdulillah keur di dieu di dapur bae jadi mau masak betak okna gede dahar bae meureunnya siapa kadinya bae heran kudaya kana maksudna ya Allah ya Rabbi nah iyalah cekel ku urang pendek ayatna hiji ittaqullah nomor kedua wa kunu ma'as shodiqin jangan penuntun urang bekal jaga di yaumal kiamah engke nyana anu neangan shodiqin teh mana batur aing kuari urang bangun lengah engke kadeuleu ku urang naraka kadeuleu jembatan siratal mustaqim kadeuleu jelema sing garu limpangna ka neraka saat etalah para shodiqin neangan muhibbin nama geus puguh mursalin geus puguh kangjeng Nabi urang geus puguh khulafaur rasyidin geus puguh aulia Allah ieu shodiqin nyana neangan ka dieu kula cenah boga kasan tenang heula ge alhamdulillah dari ieu bae di dieu nya sanajan ka neraka babarengan kan urang sok macam-macam dikin sia mah kalau moal salamet tenang kan nginahin urang ya Allah ya Rabbi wawasan jeung pikiran urang ulah duniawi bae tah akhirat ya Allah saat
urang engke dihisab loba kasalahan-kasalahan nu mantak dititah ge wa kunu ma'as-shadiqin jelema nu bener imanna jelema nu bener janjina di dunia wal akhirah bi antal zamus sidqon selalu bener bae bener eta teh di dunia datang ke akhirat bakal kabawa di dunia na deudeuheun jeung nyaeun di akhirat deudeuheun jeung nyaeun moal waka meunang ka sorga para shodiqin kecuali nyana titah neangan heula muhibin innallaha faliqul habbi wan nawa nomor kahiji Gusti Allah teh ngadalilan bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta Gusti Allah teh Sani Gusti Allah teh Khaliq lalaunan heulanan didalilan ku Gusti Allah bahwa Gusti Allah teh Falikul Habbi anu ngadamel kana siki eta teh dalil siki teh dalil kana ayana Allah lantaran tina siki teh coba ku urang dipikir gerage berbagai siki-siki bahkan termasuk nawa siki korma artina seluruh wiwijilan sisikian pikir coba ku anjeun kuari patani teh nyokot siki jagong siki kacang dipelakeun kuari eta jagong eta kacang eta korma atawa buah laka sesuai jeung masana nu geus diadatkeun ku Gusti Allah eta jagong teh melentis jadi sirungan kuari kaluhur kacang sirungan kaluhur buah tangkal siki korma ge sirungan kaluhur asem sirungan kaluhur buah sirungan kaluhur sirung naon sirung bahasa Melayuna sirung atuh lain petet petet mah urang ge aya petet sirung ieu mah orang sia ge bodoh sarua bodoh sarua teh jauh sirung aja alohor ta eta teh cek Gusti Allah girage ku sia deuleu eta tangkal jagong siki jagong siki kacang siki korma siki asem siki buah di mana-mana aya sirung kaluhur horeng kahandapna ge sarua aya nu kahandap di ngaranan akar nu kaluhur di ngaranan sirung sarua lamun kurang ditaliti ta eta teh horenganan belah bubuahan sisikian teh kacang belah kaluhur belah kahandap belah jagong jadi belah kaluhur belah kahandap belah aing mah ngadenge belah kieu jariji aduh ya Allah ya Rabbi wari siki korma ge kaluhur belah kahandap belah haju buah ge sarua kaluhur belah kahandap belah nu kahandap eta pi akareun kabeh ge terus kahandap jadi akar nu kaluhur jadi tangkal bakal beda-beda bentukna lamun jagong kos kitu tangkalna lamun kacang panjang hareuy tangkalna lamun kacang tanah atuh sakitu kaayaanana lamun tangkal buah atuh biji engke sirung jadi tangkal kemudian korma ge sarua bijil tangkal tina siki dipelak jara dikahandap nancep aya akaran kaluhur aya tangkalan nu matak ngabahasakeun Gusti Allah innallaha falikul habbi matak ditafsiran syafil habbi artina belah siki kabeh ge lamun dipelak teh belah nu ngabeulahkeunana saha
tanyakeun ka profesor nu ngabelahkeun siki saha nu ngajadikeun sirung ka luhur saha nu ngajadikeun akar ka handap saha tanyakeun ka profesor tanyakeun sanggeusna jadi ieu akar teh boga kamonesan boga kaistimewaan pikir ku otak urang teh ku Gusti Allah diciptakeun jadi makhluk nu ngaran manusia dibere pikiran dibere akal tok geura taneuh teh kapan teuas ku budak leutik mah moal bisaeun taneuh dicokelan bahkan bisa potong eta parabotna ku kolot ge dipaculan setengah egeug naon egeug seteas taneuh teh teas tapi tek bae ku urang dipelakan teh terus akarna kahandap akar mah akar sanajan tangkal buah sanajan tangkal korma eta nu ngaran akar teh leuleus akar mah cabut ge ku urang eta akar di kieu-kieu eueuh nanaonan leuleus latif lembut tapi eta akar model dipelakeun dina taneuh nu sakitu teuas ge terus bae nyulusup akar mah eta nyulusupna akar nang saha lain akar ente akar ente ge sok nyulusup tapi lain deui teh mah nyulusupna ieu mah akar insyaallah tak gerage pikir cek Gusti Allah eta akar teh nyulusup sakitu di taneuh anu teu asa aya batuan nyana jalan sisi belok jalan sisi terus bae nutur-nutur kana bebeulahna taneuh anu hese cek pemikiran urang mah wajan teh taneuhna teuas eta akar menyulusup bae nyulusupna akar nang saha naik ka luhur tangkal ngagedean kuari jagong ngagedean tangkal kacang ngarembay tangkal kacang tanah ngajangkungan tangkal buah ngagedean tangkal korma tangkal asem ngagedean da kuari mah loba jasa ieu daunna nang saha ngabijilkeun daun sanggeusna daunna luar biasa rindangna dina bulan-bulan anu tertentu Gusti Allah geus ngajadikeun kana kembang bae kuari kembangan jagong kembangan kacang kembangan asem gede tangkalna buah gede tangkalna malah aya cabangan segala rupa korma gede tangkalna kuari kembangan nang saha ngabijilkeun kembang sanggeusna bijil kembang teh kapan eta teh harepan-harepan urang teh aduh hayang buahan kadang-kadang kapan rugrug teh jadi buah nang saha ngarugrugkeun disiraman mah disiraman ku urang weuy eta mah nu ngaran obat-obatanna terus bae pupuk-pupuk nang selain dari pabala pupuk kandang teh kuari mah make pupuk kota make puralin naon puralin make kitu puradan puralin mah eta nyikat gigi puralin urlium nah kuari mah make puradan di samping puradan make none orea di samping orea make none mes eta keneh jangwatan akar aya kuari mah jangwatan tangkal aya jangwatan kembang aya jangwatan buah aya jang mempercepat buah ge aya jang mempercepat asak ge aya geus lengkap kuari mah di IPB Bogor geus lengkap kuari mah diproduksi tapi wayah rugrug bae gugur bae obat 3 lowat cak Gusti Allah moal jadi henteu bae nang saha ngateu jadikeun syariat kurang kumaha syariat
kuari majara radite kaluhur rindang dauna kembangna aya jadi kuari jagong soleng can jadi jagong soleng keneh ulah waka diala jeung ulah ditoel-toel cek patani eta soleng lamun katoel sia awas moal aya sikian hiji nomor kaduana ulah osok didelekun nini anu ompong moal aya huntuan sia eta jagongna matak awas nu belak jagong di hareupeun anak dilarang nenek-nenek dan kakek-kakek untuk masuk ke wilayah jagong ini sebab besok nurut buat saya ini kadinya aju seri atuh jagongna ambal hayah moal ayaan mana gede jagong kacang geus karacangan terus kacang tanah kemudian atuh aya nama buah geus kembangan buahan pentilan ngaranna kitu keneh korma nang saha eta ngajadikeun tah nang saha eta ngajadikeun profesor tinggal profesor aiku Allah teh dijadikeun mah teu bae insinyur tinggal insinyur aiku Allah teh dijadikeun mah teu bae tapi ya makan jarah di gas kuari jarah di kabeh jagung aya buahan jadi jagung kacang panen model kan model teh kumaha artina rasana beda buahna ge beda buah jagong mah eta teh ku Gusti Allah dikersakeun make baju di samping make baju aya buukas mimiti buka bajuna katembong rembay buluna buah jagong ngaranna sia maka dinya bae sih masyaallah ya Allah kakawasan Allah aju kacang panjang kacang ngarumbay di luhurnya nama buahna tapi kacang tanah mah dihandap model dihandap jarang di jero tanah hayana kacang panjang mah ngarumbay tapi kacang tanah mah Masya Allah dibungkus aju model deh kacang teh aku bakal modelan anak garing luhurna jerona basuh sia kurang sareri heran aing mah kawasan Allah lamun basuh bae moal beres atuh tapi kunaon luarna garing jerona basuh mah kacang nu hiji meureun kacang Masya Allah kakawasan Gusti Allah teu bisa dialah teman eta mah tah ieu kacang kemudian kuari mah buah teh buah darmayu buah romanis buah golek buah daging buah ganda rasa kemudian atuh aya nama buah limus buah kaweni macam-macam buah budak kuari mah teu nyahoeun budak kuari mah teu nyahoeun buah limus kos kumaha ganda rasa kos kumaha buah teu nyahoeun lantaran kuari mah geus jadi kota padahal mah kota lain lembur lain padahal mah baheula nyaho ka buah golek nyaho babarengan gede angin mulung buah babarengan komo buah daging mah datang ka budak diarembungeun buah daging mah mungeun buah daging mah datang ka jarare di sorangan teh mah budak tah budak sayang buah buah daging padahal mah amis tetep bae embung naon sebabna lantaran eta mah paranti monyet eta buah daging mah geus lamun urang ngadahar buah daging berarti engke dianggap monyet mungeun buah macam-macam buah rasana beda-beda ya Allah ya Rabbi kakawasaan saha Gusti Allah aya nu model deui aya anu sikina di jero kos buah aya nu sikina di luar okos mede eta lamun saha eta sikina di luar kunaon teu dikajerokeun di luar sikina nyenghel we di luar Masya Allah di luar sikina menang saha eta Gusti Allah agung eueuh nu mesen ya baheulana ge menang Gusti Allah
Masya Allah Karim aya anu di daharna cangkangna jeung eusina kabeh di dahar tamak model buah tin mah tamak kabeh bisa di dahar jeung cangkang-cangkangna termasuk sao ai beuki mah jeung cangkang-cangkangna lo hese sao mah tuh tah eta tok buah salak ge ai beuki mah jeung cangkangna los tah kakawasan sah insyaallah Karim kabeh lamun ditataan hiji-hiji cek Gusti Allah moal katataan ku sia sebutan hiji-hiji nu sia jaho bae di negara Indonesia sabaraha macam tangkal jeung buah di negara Malaysia aya hiji tangkal nu eueuh di Indonesia di Arab loba tatangkalan sisikian nu eueuh di Indonesia di Australia loba tatangkalan nu eueuh di Indonesia contohna kamari aya penemuan baru nyokot di kehutanan di Australia dibawa ke Indonesia eta siki leutik jasa segede kieu dipupuk kemudian jadi gede dijual hargana ti mimiti 50.000 naik jadi 500.000 naik jadi 500 juta eta ngaranna gelombang cinta. Coba eta kembang gelombang cinta datang ke 1 miliar edan-edanan itu coba. Kakawasaan Gusti Allah menang ti Australia dicokot kemudian ditanam dipupuk gede anu melak lagi artis-artis dipajang ngabogaan hikmah-hikmah tersendiri hiji urat teh aya hitung-hitunganana dijual ku ari mah aya nu hargana teh 100 juta aya nu 500 juta aya nu 1 miliar geger di Indonesia ngajual hiji tangkal gelombang cinta 1 miliar haju diterutan ku urang lembur meuli kabeh di Indonesia Jawa Timur Jawa Tengah geus puguh Jawa Barat mamareuli mumpung kabeh pas geledek teu laku katipu bae urang Ambalayah gelombang cinta. Masya Allah, naeta kakawasaan saha eta nyen. Lamun urang nataan tatangkalan sisikian moal katataan cek Gusti Allah. Geus kuari mah aing menyebutkeun kieu bae. Innallaha falikul habbi. Sanyana Gusti Allah nu ngajadikeun kana sisikian jadi tatangkalan jadi buah. Eta nu ngajadikeun sisikian, nu ngajadikeun tangkal, nu ngajadikeun daun, ngajadikeun kembang, ngajadikeun buah di dahar ku maneh eta saha ta nu ngajadikeun sampaikan Muhammad ka umat anjeun nu ngajadikeun teh aing nu maha sagala-galana profesor, doktor, insinyur ngan sakadar ngalasarakeun nyana melak doang nu ngajadikeun aja aing kunyana dipelak ai ku aing teh dijadikeun atuh henteu bae kunyana teh dipelak cak aing jadi mah jadi bae nu mantak kacang diteundeun bae ku urang di juru sabulan bae teh dikaluar-luarkeun di poe henteu woi jara radi menang saha tah ngajadikeun nang aing kunaon nu mantak dijadikeun bongan teh ditong-tong kunyana paling dijadikeun bae geus jadi tuh eta nu ngajadikeun teh aing innallaha falikul habbi Masya Allah Karim bejakeun besi pajarna ngajadikeun petani besi pajarna ngajadikeun insinyur lain innallaha falikul habbi wan nawa siki korma biasa nama sisikian teh kapan belah tapi siki korma mah hijian teu belah siki buah belah siki kacang buah belah siki buah belah siki kacang belah tapi siki korma mah hijian siki asem geus sakitu teu asna tetep bae belah tapi siki korma mah hijian dibahasakeun agen nawa mah kulumud nu aya di luhureun siki korma eta kulumud siki korma disebutna nawa ta eta teh bisa jadi obat jang kencing manis bisa jadi obat jang darah tinggi kulumudna tina siki korma kan ieu siki korma tak aya nu putihna eta nawa eta teh coba pesen ka urang Arab ulah dikamamanakeun kitu jang obat
ulumudna cokotan kurang sengaja dicokotan langsung dikagelaskan diseduh make cai panas diinum kencing manis insyaallah leungit darah tinggi ge leungit eta nu mantak disebutkan innallaha falikul habbi wan nawa henteu langsung siki kormana tapi nawa lantaran ngandung hikmah nang saha ngajadikeun tangkal korma nang Allah pupuk sikina petet keluar hartina sirungan kahandap akaran gede bentuk tangkal korma mah kos kitu gede nyana malam mun teu dikawinkeun teu bisa teu buahan nyana osong kilang gede tangkal korma teu dikawinkeun moal bisa ai ngawinkeun tangkal korma si kumaha emang kudu make KUA siapa macem-macem atau mah kudu daftar ka ditu 400.000 teu kudu eta mah Kangjeng Nabi ngalayan gandinya ka Patani begitu Kangjeng Nabi ngalayan ka Patani korma cek Kangjeng Nabi ai waktu ku Gusti Allah bakal buahan mah buahan bae teman teu bae cicing bae teh sahabat segala rupa ge ku Allah ai bakal dibuahkeun mah buah bae ari henteu mah teu bae sanes kitu tuan mah pan teu pernah melak korma ai abdi mati leuletik turunan petani korma ai kitu kunaon tiba heula tangkal korma mata di mana-mana geus tah kaluar ngarantuy mun teu dikawinkeun moal buahan tuan moal jadi buah lamun mancungna teh eta kaluhur tah eta geus bae dikawinkeun tuh kudu dikawinkeun cara ngawinkeunna kumaha ieu cek eta urang Arab cara ngawinkeunna tah ieu dibelek sanggeus dibelek terus dihijikeun jeung nu ieu kemudian tah dikencengan tah eta ngaranna ngawinkeun korma jaheuh cek Kangjeng Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum anjeun leuwih nyaho urusan dunya sok bae terus bae horenganan aya aturan-aturanana tuh aya aturan-aturanana jadi urusan dunia henteu bisa urang melak kacang disebarkeun bae bur lah kumaha Allah bae atuh teu bisa kitu heuh atuh naon kumaha Allah sih kumaha Allah atuh aya aturanana cek urang Kendal teh atuh diserikeun ya melak kacang kos kitu melak parega datang berbatu teu bisa tetep bae make aturan tah eta lah antum a'lamu bi umuri dunyakum anjeun leuwih nyaraos tentang urusan dunia artinya lu biasa ngurusan dunia kumaha cara melakna sok teruskeun cak Kangjeng Nabi sok teruskeun teh urusan patani ngaranna jadi geus urusan dunia diserahkeun ka urang kumaha kabiasaanana serahkeun innallaha falikul habbi wan nawa dijelaskeun deui eta teh supaya leuwih jelas jangan dalilan bahwa Allah Maha Pencipta yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy Allah teh anu ngaluarkeun nu hirup ti nu paeh mana nu hirup manusa hirup dikaluarkeun ti mana tina cai mani anu beku nu paeh manuk hirup dikaluarkeun tina endog bahkan wa mukhrijul mayyiti minal hayy jeung ngaluarkeun anu beku ieu ne cai mani tina nu hirup endog tina nu hirup urang teh manusia diciptakeun tina nu paeh nu beku yakni cai manina diciptakeun ku Gusti Allah ti manusia anu hirup nu hirupna diciptakeun deui tina cai mani anu beku cai mani diciptakeun deui dikaluarkeun ti nu hirup atuh kitu bae terus manusia wari manuk teh diciptakeun tina beku yakni tina endog timbul tina endog jadi dah manuk jadi endogan deui kumari endogna kuari kitu tina endog jadi manuk kotok kitu keneh unggas ngaranna kotok hayam nah ieu teh diciptakeun ku Gusti Allah tina endog diciptakeun tina kotok diciptakeun tina endog nu mantah kuari mah aya babadean heulaan kotok apa heulaan endog
ayo sia terus sarua bae helaan awi teh helaan iwung nya helaan iwung iwung biji lapan teh awi oh nya helaan awi atuh awi ti mana yo iwungan helaan iwung atuh ai iwung depan timul ti awi moal datang-datang ai iwung aya lamun awi ti awi atuh ai awi depan tina iwung datang ka kiamat sia moal beres otak jeung dogelaan mana nu bisa ngajawab iwal ti Abu Nawas Abu Nawas bisa ngajawab aja nailah manusia tina sperma sperma ti manusia manusia ti sperma sperma ti manusia ieu nu ngaluarkeun sperma ti manusia saha Gusti Allah nu ngaluarkeun sperma ti manusia Gusti Allah nu ngajadikeun manusia ti sperma Gusti Allah istimewa Gusti Allah mandek ngajadikeun manusia tina sperma sakali asup doang sat karahim awewe nutup langsung diproduksi melalui sel-sel na didinya teh terus sperma teh 40 poe jadi getih kimpal 40 poe deui jadi daging kimpal 40 poe deui ku Gusti Allah mulai dibentukeun 3 kali 40 berarti 120 poe 3 bulan ngaranna ta eta teh geus mulai 4 bulan ngaranna mulai dibentukeun ku Gusti Allah dikirim malaikat Jibril yang nuliskeun masalah hiji masalah umurna 2 masalah rezekina nomor katilu masalah pagaweanana nomor kaopat masalah salamet jeung cilakana jaga di akhirat aya yakni surga jeung neraka urang borosot ka alam dunya geus mawa dokumen 4 umurna rezekina pagaweanana surga jeung nerakana geus aya dokumen tah kakawasaan Allah diproduksi ku Gusti Allah loba jelema subur jasa awewena subur salakina subur terus bae dijimakeun cai mani keluar sapeting sagelas tapi tidak akan jadi manusia majir ngaranna majir sapi majir bagus lintuh ai awewe mah majir pencit habak tadaran kangjeng Nabi genita ka urang kawin teh kanu loba anakna alwadud wadud anu sangat cintaeun ka urang resepeun jasa ka urang di mana-mana manehanna resepeun ka urang bakal timbul rasa deudeuh rasanya di mana ge urang diperhatikeun bae urang bangunanna teh dihormat bae lantaran nyanana pinuh ka deudeuh jeung ka resep ka urang urang dahaga kunyana dibawakeun cai urang kitu lapar dibawakeun sang urang hayang ngopi dibawakeun kopi urang bangunna kapanasan dihihidan kunyana kebal-kebal mah diketrokeun ka urangna sial dasar tuh eta deudeuh alwadud loba anakna baheula malamun ditanya kiai teh kiai gaduh putra sabaraha 17 mantep tak kadenge kaceulina deg bae eleh kotok rintik mah teh paling setik kiai sabaraha boga anak teh 12 baragus kiai boga anak na loba kuari mah yai gaduh putra sabaraha nurutkan negara be 2 KB kiai Golkar teu beres sama kiai kos gitu pejabat geus 2 kabeh geus 2 diatur boga anak geus kaluar tina aturan Allah Subhanahu wa taala. Kunaon eta sieun teu dahar ka dituna. Waduh emang anu mere dahar saha? Cilaka ya geus. Akidah geus mengkol. Rempan cenah ka dituna beusi teu kadidik atuh tinggal didikeun ka pondok pasantren dididikeun. Mendak loba anu ngeluh kiai cenah anak kula bandal jasa cenah teu nurut jasa ka kula baheulana dipondokeun dan henteu dinaon kitu sakola atuh memang parantina sakola mah kos kitu namun masantren hajur ada Badung eta dipertanyakeun ai sakola memang jurusan Badung bego ngeluh cenah anak mabok bae mondok henteu atuh kajeun teh mah parantina mabok ka ditu Bro, anak kula cenah anting nu bola de jasa lalaki tah we lalaki puguh kiai make ieu ka dieu naon karang-karana
anting segala kongkorong segala waduh lalaki tahu lalaki kerjanya mondok ente biasa gitu guys antap kan bohongan teu masantren dele tuh pondok pesantren mah santri da geus sararieup isuk-isuk santri mah beda jeung batur kumaha bedana batur mah weur ka pabrik nya nama rongkol keneh santri khawarikul adat emang puwalieun atuh santri mah geus teh nyaho karamean dunia nya nama teu nyaho nu ka kantor nu ka pabrik nu ka ladang jana wak masih keneh kerek udang jam 8 berak sarpi amat sarpi kamarananya jelemanya nu ka pabrik geus di pabrik nu ka kantor geus di kantor anu ka ladang geus di ladang babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majelis nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha ceknya sarpi amat ieu jelema ka pondok de kerek deui khawarikul adat santri tenang teu nyahoeun urusan politik nya nama teu nyahoeun urusan ekonomi teu nyahoeun kuari di negara keur ngagodog undang-undang teu nyahoeun nya nama kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ye keur endek mulai ngasupkeun kitu asas tunggal tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasupkeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasupkeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu teu nyahoeun sapodo teh urusan kos kitu ieu penting mah aing mah ngaji salat aya nu paeh nyalakeun shalawat beres santri mah kahirupan geus beda nyora mah tuh isuk-isuk di jandela kieu beta di jandela mandi encan santri neleukeun anu liwat ceknya neuk kamarana jelema eta ku sararibuk teh blon ceknya teu percaya ka Allah waduh santri geus hebat jasa pokona geus nyahoeun urang lemburna ge bawa si Asep teh masantren padahal di pondokna mah tilok ngaji datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik sia lain diustadkeun tungtung na deuk main bola isin bae aing padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun 3 tahun tad ira balik haju diperbasalahkeun deui diomongkeun di lemburna si eta mah nya masa depanna cakyana surem kunaon teu bae sakolah teu digawe teu kumaha masa depan si Asep ke daek-daek masantren surem masa depan awewe ge ditanya embungeun lamun aya SMS ti si Asep embung cek awewe surem masa depan teu daekeun blon jasa teu daekeun padahal mas santri mah masa depanna ngaleuwihan SBY ngaleuwihan Habibie ngaleuwihan Pak Harto kumaha emang SBY mangan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae Habibie produksi anu jang pitayeun santri mah masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti ulah dikira santri masa depan melejit dalam meninggalkan dunia weh nanti di mahsyar bagaimana kita nanti eta masa depan anu hakiki ya urusan di dunia mah tadi pimpin ku negara bakal dalahar bae jadahar maneangan sorangan lain titah kulurah tapi engke di akhirat tuh si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae merenungnya ngaji tilok naon tilok ye menang 5 tahun genep tahun siep kadeleuna lembur geus mulai memperhatikan si Asep
tadina kurang lembur dicemooh pajar masa depanan baik ngayakeun muludan asep kita balik kunaon yang jadi protokol yuk protokol dalil mulai tadi nama diomongkan digunjingkan teboga masa depan kuari asep kita balik sep balik ke asep muludan protokol ya siap siapa tuh jadi protokol atuh mulainya jadi protokol saudara-saudara alhamdulillahirabbil alamin pada malam ini kita mengadakan takziman wa takriman wih hebat atuh si asep atuh di pondok naganya mah ngabaca bae pan ngaji henteu ngabaca bae eleh beo mah kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan ternyata sanggeusna sambutan Kori teu datang sep Kori jangan batalkan siapa siap Sep geus bingung aing protokolnya Kori tapi teu eleh gelengnya lah aing di pondok aja sok ngayang aing langsung nya hei bisa-bisanya na woi cak awewe teh aja bisa teh si Asep ja kamari mah ku aing SMS teh ditarima ku aing ku dek dibalesan tuh mulai geus nu boga anak parawan geus ngadegetan bae saya pula ka mana jati lo ka mana geus beres jana jadi Kori Mubalik ngabatalkeun cek Haji Podoli saya tidak bisa matang terperangkap macet lanjut saja Bebe Jasep iya Haji Podoli itu bisa datang macet didoyong macet total kontainer deku batu ajuku batu Asep bae ceramah siap nyana napas lagi ilok mundur santri alah aing nyaritakeun sagadang pecang aing lah jeung monyet geus bisa aing lah muludan geus nya de beres amplop 3 protokol Kori eta hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkan begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna eueuh imam ditarik jadi imam taraweh komo geus 7 tahun komo 10 tahun manggeus kadenge rada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun cep ulan si aya di imah aya tutu mang anu paeh aju paeh si bebeja ka aing pangmandiankeun cep tuh nu bisaeun sia mah pan santri siap satira mandian nu paeh nu hirup ge bisa aing paeh bajannya nu geus paeh bajan teu ngalawan ayo geus pokona main guyur-guyur bae geus tilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim dah jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna terisolir jana mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh eta kos kitu tapi keindahan jadi santri Masya Allah lapar karak masak sisikan golot cak babaturana ieu urang pan sangu doang ngeunan tenang ih aing mah ulah sok hese-hese lain kitu warung pan geus nutup peuting pan ieu mah kan santri mah peuting masakna cak babaturanana ieu urang lauk asin teu boga bawang teu boga mah nya sangu doang siamah tenang cek aing tenang oke aing ka dieu sagedeun horenganan kotok babaturan siap urusan ku sia tah kotok saya teh ulah loba ngomong ayo hija sia bisaan emang keur ieu ieu sia teh meuli ayo bae
goreng beres golotrokan nah nu bogana hudangkeun mang hudang dahar jeung aing sieu boga kotok tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokoknya lah hahaha bae seserian menang sampai dua baik kotok aing gaman legit siapa berenya iya tanu di dahar ku sia teh tuh goblok itu sih goblok oh masalah kan terima guys salaman guys beres ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing